Kampungan amat sih. Kalau saya ngomong halo, ibu-ibu jawab hai. Halo. Lanjut. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, santriawan, santriawati. Tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada Ketua Ibu Umi Haji Arnasih. Tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada DKM, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hijrah, Kiai Ahmad Halimi. Tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada Ketua Pengajian Bapak Haji Sanen. Tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada Marbot Bapak Mansur. Tidak lupa juga yang saya hormati Bendahara Ujang Racing. Dan tidak lupa juga yang saya hormati Ketua Pemuda Bapak Indra Irex. Tidak lupa juga yang saya hormati yaitu Amil Bapak Haji Saena. Dan tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada Ketua MUI Desa Tegalwaru Kiai Haji Abdul Qasim. Dan tidak lupa juga yang saya hormati dan yang saya muliakan tercinta Ibu Kepala Desa Tegalwaru, Ibu Haji Nining Nuriyah. Ibu Haji Nanang Nuriyah. Ibu Haji Nunung Nuriyah. Pertama orang doakan heula mudah-mudahan para guru-guru orang, para ulama orang, para kiai-kiai orang sing dipanjangkeun umurna ku Allah. Ngadoakeun kiai sing kenceng aminah. Heula can dititas ya. Doakeun kurang sadana mudah-mudahan para guru orang, para ulama orang, para kiai orang sing dipanjangkeun umurna. Galaunan ulah bari nyarekan. Bahkan kurang sadana mudah-mudahan para guru orang, para ulama orang, para kiai orang sing dipanjangkeun umurna ku Allah, amin. Tambah berkah rezekina, amin. Tambah berkah ilmuna, amin. Dan mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan dalam menjunjung tinggi agama Allah, amin ya rabbal. Dan tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada guru saya sekaligus kerabat saya yaitu Al Ustadz Basir. Deui ngaran lembur nama. Tapi jalmina aya di lebat. Gede baukan serem. Doakeun kurang sadana mudah-mudahan anjeunna panjang umur. Kurang menges maot tinggal main hirup sorangan. Doakeun kurang sadana mudah-mudahan Al Ustadz Basit panjang umurna, amin. Tambah berkah ilmuna, amin. Tambah berkah rezekina, amin. Dan mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan dalam menyiarkan agama Allah, amin ya rabbal. Dan tidak lupa juga aparatur pemerintah dikawin Bapak RT Iman Firdaus, oge RW Bapak RW Sarwan, aya sadayana aya pamajikanana, alhamdulillah. Doakeun kurang mudah-mudahan para pejabat orang anu ngahieun kana ieu daya ulah kana ieu desa, mudah-mudahan sing dipaparinan taufik sinarang hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal ya rabbal. Dan tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada seluruh para panitia Pahabai Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban, mengorbankan harta, tenaga maupun pikirannya. Mudah-mudahan seluruh pengorbanan para panitia kacapekna, kapusingna, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, amin ya rabbal ya rabbal. Halo. Lanjut. Ibu ngomong hayna teu kudu kieu. Cukup hayu wae. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Kita duduknya di tempat ini, hadirnya di tempat ini tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk memeriahkan kelahiran satu manusia, kelahiran satu nabi yang paling istimewa,
makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan manusia-manusia yang ada di alam dunia, dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain, hanya Nabi Muhammadlah nabi yang paling mulia. Betul? Betul? Lanjut. Yuk kupas kipas be hareudang lah ya. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia, nabi yang paling istimewa. Hadirin, kita duduknya di tempat ini tidak lain dan tidak bukan jerok-jerok nama tujuan orang diuk di dia, jerok-jerok nama hayang diakui umat Nabi. Betul? Betul? Hayang diakui umat Nabi, dan kelak di poe kiamat, kelak di hari kiamat kita ingin mendapat syafaat baginda kita Nabi Muhammad. Amin ya rabbal, ya rabbal. Tapi punten hadirin, tidak bisa dipungkiri, kita sekarang sudah hidup di akhir zaman, kita sekarang sudah hidup di penghujung zaman, yang dimana di zaman sekarang sudah banyak bermunculan golongan-golongan ulama, golongan-golongan pejabat yang mereka mempunyai statement maulid Nabi itu tidak boleh, maulid Nabi itu haram, Isra Mi'raj temenang, halfan sya'atul qadir leuwih sesat di batan setan. Ela ulah waka takbir karek pemanasan kagok hareudang tak. Mohon maaf Bu, saya tidak berbicara hoax, saya tidak berbicara fitnah, fakta dan realita. Punten sanes sombong, abdi pribadi nepi detik ayeuna masih gaduh pengawasan di Jakarta. 2 minggu sekali di daerah Tanabang, 2 minggu sekali daerah Cempaka Putih Timur, 1 bulan 1 kali. Saya hampir tiap minggu berdebat dengan orang-orang manhaj salaf. Disebut Wahabi mah munggeun ngaranna manhaj salaf. Ieu geus merajalela di mana-mana. Jawa Barat geus loba anu bermanhaj salaf, Jakarta geus loba anu bermanhaj salaf, Komok Bandung geus banyak para artis-artis ayeuna loba anu bermanhaj salaf. Hadirin, jalma nu maot teu meunang di adanan, jalma nu ngalahirkeun teu meunang di adanan. Naudzubillahi min, naudzubillahi min. Tingali bisi gaduh YouTube, tingali ngaran channel YouTube na Baba TV. Anu gaduh Facebook, tingali dina Facebook ngaran channel Facebook na Baba TV. Di situ dedengkot manhaj salaf, di situ dedengkot Wahabi yang mereka berpendapat maulid Nabi teu meunang, tahlilan teu meunang, halfan sya'atul qadir leuwih sesat di batan setan. Maka artinya apa? Orang dia ayeuna muludan secara tidak langsung mereka berpendapat orang dia kabehan leuwih sesat di batan setan. Setan sesat, orang dia kabehan leuwih sesat di batan setan. Naudzubillahi min, naudzubillahi min. Bahkan punten saya pernah ngobrol dengan dadengkot manhaj salaf, ngedengkeun kitab ka abdi ngaran kitabna Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah, karangan ulama Wahabi. Punten kitab nage 16 jilid Pak, kitab nage 16 jilid Bu, loba kitabna ngaranna Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah. Kitabna rada dirahasiakeun di pasar. 16 jilid Bu kitabna, eta jerona Masya Allah nyasar-nyasarkeun urang ahlu sunnah wal jamaah, ngamusyrik-musyrikeun nu sok tahlilan, ngamusyrik-musyrikeun nu sok muludan. Bahkan dina kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah aya kitab, aya pendapat manehna anu berpendapat bahwa ilmu fikih itu adalah ilmu syirik. Ilmu wudu parukunan Sunda, ilmu rukun wudu, batal salat, rukun salat anu ku urang diajik ti guru-guru ngaji urang eta disebut ilmu syirik. Ulama-ulama fikih, kiai-kiai ahli fikih disebut nage setan jeung jin. Bahkan punten jalema lamun geus maca nguasai kana kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah rata-rata jadi teroris. Aya nu musyrik main pencit bae, aya nu musyrik main podaran bae, teu aya kata istitabah teu aya. Naudzubillahi min, naudzubillahi min. Ieu geus menyebar di mana-mana. Di Indonesia geus ngabadeg,
salah satu ulama Nusantara, ulama Indonesia, guruna Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu Syekh Zaini Dahlan, ngarang kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatil Wahabiyah. Dibantah ku Syekh Zaini Dahlan, ngarang kitab ngaranna Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatil Wahabiyah. Supaya naon? Supaya urang tong kababau, geunah bae nek ngeuweuhkeun muludan. Muludan eueuh mah teu kula ripuh. Kula seuri dengekeun. Udah nu ngaledek. Lanjut. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu urang temana muludan. Kula rek nanya ka orang dieu, Nabi Muhammad dilahirkeun poe naon? Tanggal, bulan Rabiul. Kaul masyhur berpendapat Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Tapi seueur pendapat ulama, aya anu berpendapat Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Safar, aya anu berpendapat Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rajab, aya anu berpendapat Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Akhir. Kaul masyhur berpendapat Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal tanggal 12 poe Semen kubailal fajri saateu acan subuh dilahirkeun. Kartos. Nah, ai kartos mah cukup sakieu bae. Kartos henteu. Tah ieu jeung mata istiqomah tadi kartos ayeuna henteu. Ketika mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamun urang hayang menang pahala Maulid aya 3 syaratna, Bu. Anu pertama bi'anil ta'am, dengan sedekah makanan. Ieu syaratna. Dengan sedekah makanan, sedekah kadaharan. Ketika aya Maulid Nabi nyeun kadaharan urang sedekah, niatan sedekah, eta salah satu syarat muludan. Banyak aku muludan cai herang doang. Anu kadua biqiraatil Quran. Syarat Maulid Nabi yaitu di situ harus dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Alhamdulillah tadi tos dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Papangresa urang nah, ajabes alhamdulillah meuni merdu suarana. Ngeunaheun teh, Bu? Ngeunaheun teu? Hayang boga anak bisa kori. Eta bae. Biqiraatil Quran, di situ harus dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang ketiga, syarat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi dzikril qasaidin nabawiyah, di situ harus dibacakan riwayat-riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita garis bawahi hadirin, bila mana ada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dirinya tadi bacakan riwayat Nabi, tadi bacakan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dipertanyakan muludana duka jadi duka henteu. Kadangu. Tapi insya Allah di daerah Bogor mah insya Allah cumpon syaratna kabeh. Naon sebabna? Karena satu acan tablik akbar biasana sok dibacakeun marhaba heula, betul? Sok mahalul qiyam heula, betul? Sok rotiban heula, eta teh kan nyaritakeun sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana kahade kiwari loba muncul mubalik penceramah nu teu puguh sanadna, teu puguh guruna, datang ka lembur-lembur tujuan mah dakwah, meuli sorban di pasar, meuli jubah di pasar, meuli peci di pasar, dandanan ngamar jadi kiai, tujuanna mah cenah dakwah nyebarkeun agama Islam, tapi ternyata jero-jerona ngaliberalkeun umat Islam kabeh. Naudzubillahi min. Punten ini rada katukang bisa rerenyotan. Punten Bu, abdi mah kieu ceramahna kajeung. Tapi jawab sing jujur, abdi mah aslinya orang Gadrug, bahasana kasar. Rek nanya ka urang lamun misalkan isi ceramah kula galak, isi ceramah kula kasar, kira-kira ibu-ibu di dek marah moal. Rek ngambek moal. Namun misalkan ceramah kula anu ngeurikeun hate ibu, kira-kira ibu-ibu rek ngambek moal. Marah moal. Balik moal. Bisini tetah ngendong meureun. Hati-hati loba kiwari. Mubalik nu teu puguh sanadna, teu puguh guruna. Jadi penceramah. Ngomong nama jadi penceramah hayang nyiarkeun agama Islam tapi bohong, ternyata jero-jerona rek nyesatkeun umat Islam. Naudzubillahi min. Lanjut. Wasifatuhul ghufran.
Pan Allah sih mah. Tata lain ayat Al-Qur'an. Ngisimkeun. Wasifatul ghufran. Nek ngomong Allah sih salah. Ngomong sallu alaih sih salah. Mending bangkem can. Jawab bareng-bareng, sallu alaih. Wasifatul ghufran. Nabi Muhammad mabu sifatna hampuraan. Nabi Muhammad mah sifatna pemaaf. Bahkan dina hiji sejarah, dina hiji riwayat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rek lempang ka masjid, rek berjamaah ka masjid, Nabi Muhammad diciduhan ku orang kafir. Rek lempang ka masjid mangih orang kafir diciduhan. Buah. Teu marah Nabi Muhammad. Lempang deui ka masjid mangih orang kafir diciduhan deui. Buah. Teu marah. Lempang deui ka masjid mangih orang kafir diciduhan deui cik nu bohong teh mah ciduh poe Kemis diciduhkeun poe Minggu. Wak buah diciduhkeun ka Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mah teu marah. Dina hiji waktu ketika Nabi Muhammad rek lempang ka masjid ieu nu sok biasa nyiduhanna teu aya. Akhirna Nabi Muhammad nanya ka para sahabat, "Ya sahabat, kemanakah langganan ludahku? Kamana ieu langganan ciduh aing kamana? Nu sok biasa nyiduhan aing kamana?" Ya sahabat, dijawab oleh sahabat, "Ya Rasul, langganan ludahmu sedang sakit." Apa jawaban Rasul? "Antar saya ke sana." Sakit itu ka musuhna nu unggal poe nyiduhan, tapi ketika musuhna gering, Nabi Muhammad orang pertama anu ngalongokna. Pangheulana anu nong, di aya nu kitu aya. Anu kitu aya. Aya ngan bari moal bensin saliter diduruk imah. Bahkan Nabi Muhammad di dalam sejarah ketika berperang, Nabi Muhammad bersama sahabat berperang melawan orang kafir. Aya hiji jalma kafir anu nusruk di hadapan prajurit Rasulullah. Ketika nusruk eta orang kafir mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika mau disembelih oleh para sahabat, kadang kabarna ka Kangjeng Nabi. Eta sahabat dilarang ke Kangjeng Nabi. "Wahai sahabat, jangan kau sembelih orang kafir tersebut." Apa jawaban sahabat? "Hei Rasul, kajen mending dipencit bae. Pan ieu teh musuh urang, ieu teh nu ngahalangan urang, ieu teh nu ngahalangan dakwah urang. Kajen mempeng nusruk mending dipencit." Eta mah ngomong la ilaha illallah ge bullshit. Pura-pura bisi dipencit hanya mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Apa jawaban Rasul? "Ya sahabat, saya tidak mampu mempertanggungjawabkan atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dia ucapkan." Sakitu ka musuhna, sakitu ka orang kafir anu meranganna. Nah, tetapi ketika orang kafir tersebut tersungkur, Nabi Muhammad teu wani ngaroga hal-hal. Makana turutan ku ibu-ibu orang dia. Mun salaki mamarahan ucapkeun lafaz la ilaha illallah. Cik salakeun, "Heh, ka dieu si ajore." La ilaha illallah. Ka dieu mun telan hitut. La ilaha illallah. Beas beak la ilaha illallah. Gas beak la ilaha in kaweha nganit-nit lah ilaha in salaki kawin deui lah bohong palpa salaki kawin deui mah maca digeuna ge kencang cik tatangana ece ngadenge beda salaki ece kawin deui lain la ilaha illallah eta sejurig cik ka salaki ngajurig-jurig. Ucapkan lafaz la ilallah, lobakeun maca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena lamun urang ngalobakeun zikir ya, ngalobakeun maca lafaz la ilaha illallah, insyaallah urang bakal leuleus hatena. Insya anu ngomong bakula, "Lah Ustaz, abdi mah berang penting dikir bae ge, tapi hate abdi mah teu as bae." Atuh kajen dikir mah teruskeun bae atuh minimal henteu leuleus hate, leuleus beuheung. Benar tuh? Benar tuh? Kayak aya angin di timur bolehnya tak langkah. Ya lulus burung. Bahkan ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa saja manusia yang satu hari satu malam membaca lafaz la ilaha illallah sebanyak 100 kali, maka kelak di yaumil kiamah wajahnya akan bercahaya bagaikan bulan purnama tanpa skincare.
Ya Rabbal 100 balik bu teu loba. Bu 100. Bu 100. Teu loba 100 yakin kinclong di poe kiamat. Tanpa skincare, tanpa MS Glow, tanpa Devina, tanpa Lumiwet, tanpa Nesmek. Kau tahu ciri suami yang baik, jangan hanya nyuruh cantik tapi beliin istri kosmetik. Betul? Betul? Ya mah kadang-kadang ayah salahna salaki bu, pamajikan goreng mamarahan, pamajikan diprut mamarahan, ayah mere duit yang beli kosmetik tilok setan. Oh, prok ibu-ibu mah. Cek ibu-ibu kekarek cocok cek. Bener deh bu? Anu kitu ayah. Kadang-kadang salahna salaki urang, ai sapoe ngaroko samsu bek-bek 2 bungkus, ai pamajikan make wedak sesak rambol. Bener teu? Bener teu? Ibu, dangukeun. Kiwari mah pan geus zaman modern skincare marahal bener teu? Heavy dosing mahal bener teu? Pomo lipstick ge mahal bener teu? Pan lipstick aya anu anti air. Aya nu 100.000, aya nu 120, aya lipstick murah tapi teu murah ngaranna Inflora. Lamun merahna merah pekat nomor 11, merahna merah Batak nomor 12 mun teu salah. Aduh, apunten Kiai Basit ka aja pakadeuna ge ibu-ibu kabeh ini. Teu edan ditinggalkeun urusan ieu. Iya enggak apa-apa bu, mempercantik diri tapi tujuan untuk suami. Jika ibu-ibu mempercantik diri tapi tujuan untuk suami, Heavy Dusting yang ibu beli, Nesmek yang ibu beli, Lumiwet yang ibu beli, dan Devina yang ibu beli, maka kelak yaumil kiamah akan menjadi saksi kebaikan. Amin. Ya Rabbal. Tapi kadang loba ibu-ibu salah kaprah, ondangan gelis, ngaji gelis, palebah naik hesdeun salaki bau plastik kabeuleuh. Bener tuh? Bener tuh? Oh siang mah waya salaki ngajak sare kalah meleuman runtah deui. Bau runtah awak salaki. Waya HS jeung salaki lain mah ditangkep salaki kalah pasini lampu. Nu hiji hayang dicaangan, nu hiji hayang dipareuman. Pamajikanna hayang dicaangan, salakina hayang dipareuman. Cik pamajikanna, kunaon sih lampu hayang dipareuman, cik salakina aing mah teu kuat nyeleum geus siap geuneup. Kalau sare salakina neangan, sayang kamu di mana? Cik pamajikanna, aku di juru sayang. Kalau rek dicium ku salakina lain nyium pamajikanna kalah nyium coh-coh ranjang. Bu, tenanaon, lamun misalkeun salaki urang duitna loba, penghasilanna gede, tenanaon pentaan bae duit salaki. Tenanaon pentaan, bahkan punten ulama fikih berpendapat lamun misalkeun ibu-ibu boga salaki koret mereket jahe. Ulah jeung jajan, jeung merek kebutuhan sapoe ge teu merek hararese teu jujur. Maka hukum fikih membolehkan ibu-ibu nyokot duit salaki tanpa izin di salakina. Cik ibu-ibu kakarek ieu kiai. Dengekeun bu, aos ulah lagu eprop bae. Tenanaon hukum fikih membolehkan lamun ibu-ibu boga salaki koret tenanaon nyandak duit salakina tapi dengan kadar kebutuhannya saja. Sapoe butuh 30.000 mangga copot duit salaki 30.000 bae. Sapoe butuh 50.000 silahkan copot duit salaki tanpa izin 50.000. Ieu masalahna ibu-ibu duit 200 dicopot kabeh. Awas, jangan salah persepsi. Iya mah lamun salakina koret. Ai bager mah entok. Makana aya lamun urang boga salaki bager penghasilan duitna loba teu nanaon pentaan bae duitna. Anu ngomong ka abdi, "Lah Ustaz, teh mah isin loba minta duit ka salakina ge bisa dihalokeun cewek matre." Aya lalaki nu sok ngomong cewek matre aya. Anu sok ngomong cewek matre aya. Enggak apa-apa Bu dibilang cewek matre. Kenapa? Karena wanita itu diciptakan untuk matre, betul? Betul. Gak apa-apa dibilang cewek matre, kenapa? Karena cantik itu butuh modal bro. Orang bapak-bapak itu karena jadah tak kiai aja. Asana balik para rasanya.
cantik itu butuh modal, bener tuh? Bener tuh? Tapi kadang-kadang loba bu, salakin sok terjujur ke pamajikan, kadang sok hitung-hitungan ke pamajikan, bener tuh? Ada ayah salakin sok ngomong iya, pamajikan aing mah boros. Anu sok ngomong gitu ayah, anu sok ngomong gitu ayah. Budayakeun bejakeun ka salakin. Pak, lamun misalkan bapak mere duit ka pamajikan saeutik tereh beak, gede tereh beak, ingat bukan berarti istri kita tidak bisa memanage keuangan, tetapi kebutuhan yang menghabiskan. Betul? Apalagi jika ada suami yang berbicara seperti ini, punya istri dan anak itu hanya membebani dan memberatkan. Naudzubillahi min dzalik. Daukan Pak, lamun misalkan orang punya prinsip, punya anak dan istri itu hanya membebani dan memberatkan heula. Istri orang ayeuna dulunya hanyalah wanita lain yang saat ini ukhlusnan, yang saat ini tulus dan ikhlas mencintai kita tanpa pamrih. Betul? Betul? Makanya jika ada laki-laki punya prinsip, punya anak dan istri itu hanya membebani dan memberatkan, lalu untuk apa kau halalkan namun akhirnya kau terlantarkan? Ya. Karena ibu balik murah keneh ya. Tapi tong macam-macam semoga anak. Semoga pamajikan. Moal. Tapi tenang, jatah masih ada 3. Bong, ngejanji moal nyandung abdi. Moal nyandung, sasibuk-sibuk nage pokoknya moal nyandung. Demi Allah ka pamajikan teudeuk nyandung abdi. Kanu goreng mah. Lanjut. Tudhilluhul ghamam, tuti'uhus sahaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan di tempat panas, Nabi Muhammad mah teu ngabogaan bayang-bayang. Ketika lempang kanu panas teu kapanasan, ketika lempang kanu poek, Nabi Muhammad mah teu poek karena Nabi Muhammad itu wajahnya bercahaya, betul? Betul. Rek nanya ka orang dia jalma putih kalangkangna? Jalma hideung kalangkangna? Hejo. Hideung kalwi. Sam'uhu yasma'u soriul qalami basara ila sab'itibaqi thaqib. Pendengaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendengar geretan kolam yang ada di Lauhil Mahfuz, dan penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa nempok tembus ka langit anu ka-7 jeung ka bumi anu ka-7 hadirin. Subhan. Ieu penglihatan pendengaran Nabi Muhammad Bu, bisa ngadangu geretan kolam nu aya di Lauhil Mahfuz. Bayangkeun lain langit kahiji acan ya. Lauhil Mahfuz geretan kolam nu aya di Lauhil Mahfuz kadang kucepil Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa tembus nempok ke langit anu ka-7 jeung ka bumi anu ka-7 hadirin. Beda jeung orang dia, aya orang dia imahna gigireun masjid, imahna gigireun majelis taklim, tapi ketika panggilan Allah, adzan zuhur, adzan asar, aya panggilan pengajian, teu daek datang ka masjid, teu daek datang ka majelis taklim. Anu gitu aya lamun aya gitu ciri eta jalma torek cerita torek katanya. Betul? Ulah yang dari jalma torek mah ngariweuhkeun batur. Bener teu? Jeung jalma torek mah teu boga kasieun Bu. Aya jalma torek lempang kajan anu poek mah kuntilanak teu sieun marena. Kuntilanak geus nyengserikeun nepi ka serak-serak kuntilanak. Anger bae lempang bae. Ulah jalan mak juri ge ai torek mah ngahalimukeun. Aya kiai lempang kajan anu poek mangih jurig 7. Kiai nasieuna langsung maca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa naum. Eta jurig nu genep lupa tu hiji mah cicing. Kiai na maca ayat kursi deui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa naum. Eta sugan teh nu hiji lupa horeng nu genep kala balik deui. Cik nu genep teh hampura Pak Kiai nu ieu mah torek. Na'udzubillahi min. Nu torek mah ngahaliwukeun pangajian ge, pangajian ibu-ibu lamun aya anu torek ngahaliwukeun. Bener teu? Pan pangajian ibu-ibu mah rame bae di mana ge? Bener teu? Pangajian nu rame ibu? Lamun nu hajatan nu rame ibu? Lamun aya nganter nu kondangan, nganter anu ngabesa nu minuan losbak ibu? Saking ramena lamun pangajian ibu-ibu kiai na maca kitab ibu-ibu cacahan nepikeun 3 kelompok. Bener tuh? Kelompok nu kahiji budak ngarora nyacahkeun perhiasan. Kelompok anu kadua ibu-ibu menjara tanggung teh nyacahkeun pakaian. Kelompok nu katilu nini-nini nyacahkeun penyakit.
Cik nu hiji aing mah teu kuat cenah suku geus lalemper leumpang ge halimu. Cik nu hiji deh heuh mendingan bae suku sia lalemper aing mah cangkeng teu kuat. Ini nu hiji mah cicing bae horeng torek teu buka dedengan. Palebah ngaji hujan gelap dordar cik ini nu torek sia mah weh ngaji batuk bae. Gelap disangka batuk sia teh. Na'udzubillahi min. Resep dulu mah pengajian rame bae. Rek kondangan ge kompak rame, bener teu? Tadi punten Bu, punten. Abdi mah lamun rek diajak kondangan ku pamajikan abdi mah tara dae. Mung barenang sebabna lila nungguan. Dandanana 2 jam, bener teu? Takluk bae nungguan dandanan. Geus beres 2 jam keluar, motor rek di starter pamajikan ngagorowok heula. Tong gua kaleumpang, kunaon kitu kongkorong katinggalin. Ayo cik abdi, emang undangan kudu make kongkorong gitu karena pamajikan nunjuk nu isin saha. Langsung pamajikan kajero imah nyokot kongkorong, eta kongkorong kabeh dipake, nu leutik dipake, nu sedang dipake, nu gede dipake. Dibawa undangan palebah dahar yuk paresmanan kongkorong na kaik kan hulu ke kongkor. Cik nu hajat teh aing ge boga kongkorong tapi nu aing mah kongkorongna gegendulna lain hulu totongkol. Na'udzubillahi min. Lanjut. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mah hatena teu pernah beureum, hatena teu pernah poho ka Gusti Allah. Ya punten Bu, sakieu Nabi Muhammad geus dimaksum ku Allah, yakin bakal asup kana surga Allah. Tetapi Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad sok sare, tetapi hatena mah teu milu sare. Walaupun Nabi Muhammad sare, tapi hatena mah teu pernah poho ka Allah. Selalu dipakai berkhidmat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naon sebabna? Karena Nabi Muhammad takut dibenci oleh Allah. Sakieu Nabi Muhammad geus dimaksum ku Allah. Makanya wajar jeung munasabah Nabi Muhammad jadi sri tauladan bagi urang, sri tauladan bagi kita karena sangat mulia budi pekertina jeung akhlakna. Betul? Ai urang nabi lain, bener teu? Wali lain, RT lain, jalma beunghar lain, tapi inget ka Allah sakadaekna. Betul? Urang mah inget ka Allah sakadaekna. Iyalah tuh lewat Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad begitu masya Allah, begitu istimewa, begitu mulia. Urang lamun hayang diakui umat Nabi, ya urang kudu mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah ngaku umat Nabi ongkoh ai kaspal salaki nyarekanan bae. Adi dia ibu-ibu sok nyarekan salakina. Sok mamarahan ka salakina aya teu. Bapak-bapak aya tukangan di dia, Bu, Pak, loba teh sok nyarekan ka salakina, Pak. Aya cenah ge ulah bohong. Makana Bu, lamun boga salaki teu betah di imah tong suujon ka salaki. Boga salaki unggal penting keluar imah bae tong suujon ka salaki, ulah ka salaki nganjak, ulah ka salaki judi. Bisi mah salaki ibu teu betah di imah gara-gara sungut ibu nganyek-nyek bae. Bener teu? Jawab bapak-bapak ulah kudu sieun ka pamajikan mah. Bapak-bapak tadi ngahenen mah doang sieun ka pamajikan kabeh dong. Pak ulah sieun ka pamajikan dipangmenangkeun. Bapak-bapak harus bisa membedakan antara takut dan sayang. Sayang jeung sieun beda, Bu. Betul? Anu ngomong ka abdi ustad ku pamajikan kami mah galak. Lamun marah piring pepes, lamun marah gelas pepes, lamun marah pakakas dapur para repus. Dengekeun Pak, piring pecah bisa dibeli, gelas pecah bisa dibeli, tapi harga diri laki-laki jangan mau diinjak-injak istri. Betul. Hidup bapak-bapak, pejuang rupiah nih bos, senggol dong. Hirup deui bapak-bapak tuh. Terus ngahenen bae. Ngarokok geus teu meunang bapak-bapak tadi. Awas. Tong loba nyarekan salaki karunya bisi dengar kelongeun batur.
makanya lamun boga salaki ulang ngareukeun ngarokok doang mustengna daros doang mustengna eta kateungkar kelongan mun sakola boga dicarekan mah. Tapi punten Bu ternyata horengan nu cerewet teh lain awewe bae lalaki ge loba nu sok cerewetnya. Oh, sok hitung-hitungan ka pamajikan, bener teu? Bener teu? Kadang teu jujur ka pamajikan boga duit 100.000 ngakuna 50.000, betul? Kadang sok nyumputkeun duit dina kopiah, betul? Ibu-ibu jawab nu jujur, lamun misalkan ibu-ibu boga salaki tukang bohong, ibu-ibu ikhlas henteu? Ridho henteu? Dicarekan ku salaki ibu-ibu ikhlas henteu? Ridho henteu? Tapi jawab sing jujur, bila mana ibu-ibu nyeuseun calana salaki ibu mangi duit 200.000 rek dibikin moal. Lurus tunung saya itu. Terus salakina teu pamajikanna gelok kabeh. Pan menang mangi, cek. Ibu-ibu mah geunaan sumut nasal ngaheuai bae. Kadang-kadang salahna ibu-ibu kiwari kitu, mang ibu salaki lain dibikeun kalah ka dipoto di jeung status. Cekrek we, milik mak moal ka mana wa? Milik mah hol kahil tah. Entong kitu, ayeuna lamun urang boga salaki cerewet, boga salaki cerewet dangukeun bae teu naon dangukeun. Bila perlu lamun salaki keur nganyet-nyet, tutupan kunci lawangna insyaallah musak marehna. Pan loba salaki nu cerewet hitung-hitungan ka pamajikan baru ya. Benar teu? Pas laki memarah ka pamajikanna. Heuh pan aing teh gara-gara sia aing balang sektek kieu gara-gara sia tapi sia mangeuweuhkeun bae ngeuweuhkeun ka aing. Padahal gaji aing 5 juta sabulan bae aku sia aing mah nuhut cokot jeung rokok doang tapi sia mah babejana ka sia ka disa ka kasih truk diberen ku aing. Nya kana aing salaki korek bae salaki korek padahal sia mah geus umur bulan bareng jangan TikTokna salajana sakala macam bae aku sia. Tapi sia mah kana aing salaki korek. Pokona aing mah tepet rumah tangga jeung satu orang cerekeun. Eta pamajikan langsung dikieu. Ngabudak sungut hari taken. Mun boga salaki kitu tukerkeun kana kulkas. Mudahan kulkas mati is. Lanjut. Yuk. Anak orangnya balik mulu dan ti dieu ibu. Balik mulu dan ti dieu tengetkeun ku urang sifat-sifat akhlak Nabi Muhammad pake ku urang insya dan pesan ti abdi ulah eureun datang ka pengajian walaupun sekarang zamannya sudah modern enang zaman canggih loba pengajian dina YouTube loba pengajian dina Google loba pengajian dina TikTok loba pengajian dina IG dina Instagram. Awas jangan tinggalkan majelis taklim, betul? Saya tidak melarang, mangga rek ngaji dina YouTube, mangga rek ngaji dina TikTok, mangga, tapi syarat hiji urang mah kudu geus boga dasar ilmu agama. Jadikan kajian dina YouTube, jadikan kajian di TikTok, jadikan kajian dina Google sebagai perbandingan, mangga. Udah laju guguru kana YouTube, guguru kana TikTok, ja YouTube Google mah sanadna teu jelas, betul? Nah sebabna dina Google nu bener aya, dina Google jurig ge aya. Ieu mengaji ka kiai teh daek, ngajina dina Google bae ujung-ujungna salat saminggu menang sakali. Walbah salat maghrib usolli fardhol maghribi, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu oplosan lillahi taala. Gara-gara naon? Gara-gara ngaji dina YouTube, ngaji dina TikTok. Ngaji ka majelis taklim mah yakin barokah. Memeh pengajian dimulai pan kiaina sok tahlil heula, betul? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bener teu? Tapi coba lamun urang ngaji dina Google moal menang zikir heula, moal menang tahlil heula nu aya kalah ka iklan. Pate. Bener teu? Awas ka hade. Ngaji ka kiai mah menang la haula wala quwata, tapi lamun ngaji dina YouTube, ngaji dina Google nu aya la pulsa wala quwata. Pulsa na beak, kuota na beak. Betul? Makana ulah eureunana ngaji. Sing rajin ngaji, sing rajin datang ka pengajian. Karena punten Bu, urang ngaji datang ka majelis taklim ulah-ulah geus diukna di jero majelis taklim. Urang kaluar tina panto imah, rek datang ka majelis taklim lengkah. Urang rek datang ka majelis taklim eta dicatet jadi amal hade. Ya Robbal.
Rabbal alamin. Komo ayeuna Bu. Ayeuna geus krisis anak soleh. Ngesesek neangan jalma soleh, betul? Ngesesek neangan anak soleh. Nah sebabna karena loba budak leutik kieu mah kababawa ku zaman, betul? Betul? Punten budak leutik zaman baheula mah lamun balik ngaji, balik di sekolahan, lempang balik di sekolahan nempok bapana jeung indungna dina pantok rek asup ka jero imah punten heula, bener teu? Bener teu? Bapak, emak punten bade ngalangkung, bener teu? Tapi budak leutik kiwari balik di sekolah, balik di pengajian gara-gara keracunan sosial media, manggih bapakna jeung emana dina pantok lain punten kada ngagorowo. Oi, lagi santai kawan. Na'udzubillahi min esek kiwari geus hesek neangan anak soleh geus hararese. Punten Bu, di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Kahfi ada ayat yang berbunyi wa kana abuhuma shalihah. Di dalam kitab Tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, fakana salahul abi awil jaddi sababan li salahil ibni aw li hifdzi nafsihi. Ternyata Bu, solehna bapak itu bisa menjadi sebab solehna anak orang. Solehahna ibu itu bisa menjadi sebab solehahna anak orang. Solehna kakek itu bisa menjadi sebab solehna incu urang. Solehahna nini itu bisa menjadi sebab solehahna incu urang. Artinya apa? Lamun urang hayang boga anak soleh, urang nak kudu soleh. Lamun urang hayang boga anak solehah, ibu nak kudu solehah. Lamun urang hayang boga incu soleh, maka urang nak kudu soleh. Lamun urang hayang boga incu solehah, maka urang nak kudu solehah. Betul? Betul? Kudu kitu. Makanya didik anak urang tentang ilmu agama, karena punten Bu, ngadidik anak lain kewajiban ustad, ngadidik anak lain kewajiban kiai, ngadidik anak lain kewajiban aguya, tapi ngadidik anak kewajiban indung jeung bapakna. Pengen ku ceulina. Ngeunah bae anak dikeuseuh-keuseuhkeun ka ustad jeung ka kiai, kiai ge anakna loba teu kaurusan. Didik ku ibu jeung ku bapak. Komo ibu-ibu maya, al-ummu madrasatul ula, ibu itu awal pembelajaran bagi anak. Karena fakta dan realitana Bu, anak orang kadang-kadang sifatna leuwih mirip kene ka indungna daripada ka bapana, betul? Betul? Nah sebabna karena barang penting loba keneh cicing jeung indungna daripada jeung bapana, bener teu? Bener teu? Makana pagah ku ibu-ibu. Anu lamun rumasa ibu-ibu lah ustad kami mah rumasa, jamaah santren henteu, ngaji henteu, teu pahamkan ilmu agama. Lamun rumasa ibu teu pahamkan ilmu agama, mangga pasrahkeun ka pelakuna. Sorry. Saha pelakuna? Bapak? Eta pelakuna. Gara-gara si eta, bener tuh? Gara-gara si eta, nyalakutak bae jadi eta. Parah emang si eta. Puting-puting gayang bae si eta. Mana balik di dalam menang ngaji menang ih si eta mah. Pasrahkeun ka bapana. Lamun bapana teu bisa mangka silahkan pasrahkeun ka pondok pasan syarat pasrahkeun. Karena lamun urang boga anak ngaji di nu kiai sok sanajan ustadna ustad di tempat tapi teu dipasrahkeun maka teu cumpon syaratna. Betul? Kadang-kadang aya ustad magahan budak kaleutik, kadang-kadang kiaina teu apal ieu teh anak saha. Bener teu? Bener teu? Makana balik di dia datangan imah kiaina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enan ibu, punten eta keur tadi beurang ngadangukeun ceramah tiga jero kiai na meuni kaset ya. Anu ngalam eueun dah tu tadi. Ngalam maneh lajuna. Cenah lamun urang boga anak mah santren cenah kudu dititipkeun. Makana tujuan abdi ka dieu hapunten Pak Ustad. Abdi bade nitipkeun anak abdi, hapunten satu acana. Ieu anak abdi ti leutik ngaji di dieu ti mimiti lehona sabada cingir nepikeun lehona sabada jempol. Can pernah dititipkeun ku abdi Pak Ustad. Tak iya anak abdi Pak Ustad sakieu buktina. Pak Ustad lamun misalkan anak abdi keur ngaji di dieu teu bisa maca Quran, wayahna pangmagahankeun ilmu Al-Qur'an Pak Ustad. Pak Ustad lamun misalkan anak abdi keur ngaji di dieu badung teu nanaon sintreuk bae ceulina Pak Ustad. Tapi lamun misalkan anak abdi keur ngaji di dieu ngalakukeun kelakuan anu bertentangan dengan hukum syara, maling, mabok jeung sabana sajabana keur ngaji di dieu, abdi mah ikhlas, abdi mah ridho Pak Ustad, teu nanaon kebukan bae anak abdi Pak Ustad. Tak ieu anak abdi, tak ieu duitna 10 juta.
biang pokoknya. Ieu mah nitipkeun anak ngamplop ka ustad 10.000. Rokok jarcok setengah. Untuk kiaina menang setahun batuk bae teu eureun-eureun. Jarcok nih. Awas titipkeun ka pondok pesantren. Makana ulah emung masantrenkeun anak bu, ulah emung ulah oka duit pikeun masantren anak. Karena ngadidik ilmu agama terhadap anak itu wajib. Di dalam kitab Kasyifatus Saja wajibu alal abai wal ummati. Nah, ala sabilil kifayati. Wajib ka indung jeung bapana ala sabilil kifayati ngadidik anakna tentang ilmu taharah, tentang ilmu salat, tentang ilmu syariat agama. Wajib ka saka indung bapana. Lamun indung bapana teu bisa mangka silahkan titipkeun ka pondok pesantren. Eta punten Bu, nepikeun ka biaya pesantren lagi diatur ku Syekh Nawawi. Lamun misalkan urang boga anak, anakna terlahir geus boga harta, anakna terlahir kaya, biaya pesantren silahkan ngambil harta anak. Silahkan ngambil harta anak, biaya pesantren ambil harta anakna. Lamun anakna terlahir teu boga harta, ketika pesantren teu boga biaya sorangan anakna, maka wajib nyokot harta bapana. Bapana teu boga silahkan wajib nyokot harta mana pikeun biaya pesantren. Bapana jeung mana teu boga pikeun ngabiaya pesantren, maka wajib nyokot baitul mal, uang kas negara. Baitul mal, uang kas negara. Uang kas negara eta kewajiban ngabiayan jalma nu pesantren. Uang kas lamun uang kas negara eueuh, uang kas negara kosong, maka wajib ka agniya il muslimina, ka jalma muslim anu sugih wajib ngabiayaan lamun aya jalma anu pesantren. Makana lamun boga tatangga sugih, tatangga beunghar, boga tatangga keur pesantren wajib ngabiayaan, lain ngahewaan sia. Betul? Betul. Makana ulah mung pesantrenkeun anak. Ieu mah anak di pesantrenkeun karek 3 bulan lagi dicokot deui saya. Ditanya ku tatangana, "Ece kunaon eta pesantren karek 3 bulan geus dicokot?" "Heueuh, aing karunya ka anak, pinter henteu budug heueuh." Atuh kajen Bu, budug geh kajen. Kajen jak santri mah lamun encan budug eta encan sah jadi santrina. Betul? Betul. Kabeh ge para rudug heula. Tah Kang Ustad Halimi, gagah ge ayeuna baheula mah budug eta. Itu Kang Ustad Basir eta, gagah ge brewok ayeuna, gagah ge ayeuna baheula mah kurapan. Abdi ge sarua baheula mah budug heula. Tapi alhamdulillah abdi ayeuna bisa ceramah, alhamdulillah. Jadi abdi ceramah teh ladang ngaji. Lain ladang budug. Di mana ya ceramah ladang budug? Mangana ulah embung masantrenkeun ang kajen budug geh ja insyaallah budug mah barorok lain barokah. Di mana aya budug barokah? Oh aya ge cara renang. Lanjut bener can capek saha nu capek komo tentang ilmu Al-Quran. Wajib orang ngadidik anak tentang ilmu Al-Quran. Bahkan punten Bu, lamun orang misalkan boga anak ngaku orang can pernah sama sekali dipagahan tentang ilmu Al-Quran, ilmu syariat agama, ilmu sholat, anaknya bodoh tapi bisa ngaji Quran, sholatnya teu benar, susucina teu benar, orang sebagai kolot cicing bae dangukeun ke orang dia, maka maksiat anu dilakukan ku anak ditumplekeun ka indung jeung bapana. Naudzubillahi min. Makanya yuk, lamun urang hayang anak, hayang boga anak bisa ngaji Quran minimal indung jeung bapana kudu bisa ngaji. Ibu-ibu di osok ngaji Quran osok. Di pengajian osok ngaji Quran osok. Saya perlu bukti bukan hanya pengakuan. Abdi maca Quran ibu-ibu nuruskeun. Siap? Nu babarieun. Nu unggal Jumat dipake. Teruskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin terus. Tos, ayam minum ditali hararese. Harap minum.
Hiji deui lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Terus. 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 Tos. Bisa overdosis. Tabu, dangukeun. Cik ulama ahli hikmah, lamun rezeki urang hayang barokah, lamun rezeki urang hayang rancar, rajinkeun maca surat Waqiah, tong seueur-seueur. Sapoe sakali rek mantas salat asar mangga, rek mantas salat subuh mangga. Dawamkeun maca surat Waqiah. Insyaallah rezeki urang barokah. Cik kolot ya mah saeutik cukup loba. Bagikeun lain deui sesakeun. Lobanya sama korek ngaranna. Saeutik cukup loba bagi ibu-ibu kompak geus bisa halabatan di nu paeh bae ngaji Yasin babarengan. Anak bapak-bapak punya? Bapak-bapak punya? Bapak-bapak tidak di mana rangkep tuur wae. Coba bapak-bapak bisa henteu ya teruskeun bapak-bapak. Bapak-bapak ge osok cenah, osok pengajian, osok ngaji Quran. Bapak-bapak dijajalnya. Siap bapak-bapak? Pareuman rokona. Jangan mempermalukan jenis kelamin bapak-bapak. Coba bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah dibantuan. Teruskan. Inna a'tainaka al-kautsar. Dangukeun mani kompak bapak-bapak tuh. Lain disurakan. Bapak-bapak tungkul bae tadi. Pas dibaca inna, kolejat teh. Moal kudu teu bisa langganan kami cenah. Ibu-ibu nyurakan ka korek ngaji Quran disurakan di dieu doang. Quran nyurakan bu. Licik. Di mana aya kiai licik? Dangukeun Pak Bu, dangukeun. Pan bapak-bapak teh lalaki. Ieu ge nu ceramah lalaki lamun bapak-bapak teu bisa tuh ieu ge lu isin wa. Benar tak? Benar tak? Hidup bapak-bapak. Hidup bapak-bapak. Pokoknya bapak-bapak is the best bela. Sekali ini bapak-bapak kudu adil dulu kedua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Terus dan yang disurikeun si eta. Cik bapak-bapak kap. Kaciri bapak-bapak ngajina ikro tilu doang. Coba ibu-ibu qaf. Wih parah ibu-ibu. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Ginanta bu, ginanta. Ayo geunaheun mak, makana orang supaya ngeunaheun di imah. Komo lamun ngadenge anak bisa maca Quran leuwih geunaheun jasa, betul? Betul. Karena wajib ngadidik anak maca Quran. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Ihyaul Mayyit. Addibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum wa ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Tanamkan kepada anak kalian atas 3 perkara. Yang pertama hubbi nabiyikum, tanamkan kepada anak-anak kalian supaya anak-anak kalian cinta kepada nabi-nabina Allah. Nabi anu 25 anu geus tercantum dina Al-Qur'an wajib ka urang dipagahkeun ka anak supaya anak urang cinta kepada nabi-nabinya Allah. Yang kedua wa ahli baitihi, tanamkan kepada anak-anak kalian supaya anak-anak kalian cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya anak-anak kalian cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekarang lagi semarak di mana-mana, lagi merajalela di mana-mana, banyak oknum dari kalangan ulama, dari kalangan pejabat yang berpendapat para habaib bukan turunan Nabi, para habaib bukan dzurriyyah Nabi. Habib yang ada di Indonesia nasabnya terputus bukan turunan Nabi. Eta mah tong didengekeun. Betul. Tong
kiai gede ilmu mumpuni leuwih gagah tapi cuman salah jalan. Naudzubillahi min doakan mudah-mudahan menang taufik hidayah amin ya rabbal. Awas kahade didik anak orang supaya anak orang cinta kepada duriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah malah dihewaan ngomong nasabna terputus. Kita ikuti ulama-ulama terdahulu sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani, sebagaimana Abah Gurus Kumpul Martapura, sebagaimana Syekh Hasyim Asy'ari Jombang, sebagaimana Syekh Khalil Mangkalan Madura, yang mereka meyakini dan mereka takdim kepada duriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak ulama yang berpendapat duriah Nabi tidak ada, berarti secara tidak langsung Anda memalsukan keramat luar Batang Jakarta. Jika kau memalsukan para habaib, secara tidak langsung Anda memalsukan pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, Anda memalsukan pengarang kitab Risalatul Mu'awanah. Na'udzubillahi min makanya tong didenge cuman punten sekarang banyak oknum habaib. Bener tuh. Dah habib deh manusia biasa pasti ngabogaan salah, betul. Kita cinta tapi jangan sampai cinta buta. Bila mana ayat habib, walaupun dia betul habib, walaupun dia betul duriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi catat dina sanubari orang ketika dia memerintah dalam kejelekan, ketika misalkan eta habib nitah karena kagorengan, nitah karena maksiat, walaupun dia habib tong didengekeun, tong diturut. Sallu alaihi. Awas. Lamun misalkan aya oknum habib, tong didengekeun lamun parentahna salah, tetapi catat wajib kita hormat karena duriah Nabi itu bagaikan Al-Qur'an anu geus teu dipake punten. Misalkan punten, lain bagaikan Al-Qur'an anu teu dipake, misalkan kieu. Ibu-ibu di imah boga Qur'anna geus sararoek, geus teu bisa dibaca. Lamun dibaca bakal salah nih. Maka eta Quran tong dipicen simpen ku urang eta walaupun Qur'ana geus dararuek, Qur'ana geus eueuh sawareh, tetapi ingat ketika urang nek nyaba Qur'ana mah tetep kudu boga adat, kudu boga wudu. Betul. Begitupun duriah Nabi Muhammad, begitupun para habaib, walaupun mereka berlaku salah, walaupun mereka nyeleweng, tetapi urang ulah sok suul adab kamaranehanana. Siap. Yang ketiga, wa qiraatil Qur'an, tanamkan kepada anak kita supaya anak kita bisa membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat kelak di poe kiamat. Ya Rabbal. Bahkan di dalam kitab tafsir Yasin, ketika ada misalkan ibu-ibu jeung bapak-bapak geus maot, disiksa di jero kubur, digencet di jero kubur lantaran kalakuanana di dunia tiluk naik salat, tiluk naik ngaji, loba bangkaurah baik Allah Subhanahu wa taala, tapi wasilah boga anak soleh, anak-anak keur di dunia dididik ngaji Quran, anak-anak tengah peuting ceurik bari ngaji Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Maka indungna jeung bapana anu keur disiksa di jero kubur dina kitab tafsir Yasin, khuffifat adzabuh wa in kana ahlul adab. Maka siksaana dientengkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana ahlul adab, sok sanajan indung jeung bapana geus dicatat bakal jadi ahli siksa. Subhan. Ayeuna lamun misalkan indung bapana soleh di jero kubur teu disiksa, boga anak soleh, anak ngaji surah Yasin, maka pahala surah Yasin akan menjadi tambah-tambah rahmat ka almarhum indung jeung bapana. Lamun bapana geus dicatat bakal jadi ahli siksa, keur digecet di jero kubur, anakna ceurik tengah peuting ngaji Yasin, maka dientengkeun siksaanana ku Allah. Alhamdulillah. Ketika orang sakaratul maut ngap-ngapan nyalangap bae molotov, geus teu inget ka dulur, geus teu inget ka baraya, geus teu inget ka tatangga, molotov duka teh nu ditempokeun ku malaikat, duka pi surgaan, duka pi neraka, geus teu bisa ngomong naon urang nek dicabut nyawa ku malaikat. Tetapi wasilah urang boga anak soleh, anak urang ngaji Yasin ceurik dikirin ceuri urang, bari nalkeunan urang, "Ma, Bapak, Allah," bari ceurik dikirin urang. Bari cerik bari ngaji Yasin dikirin urang, ingat bu talkinan anak anu bari cerik dikirin cari urang, maka insya Allah bakal narik karena maut husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Kartos lanjut terakhir
ngesajam tong leuwih ti sajam karunya Kang Ustad Halimi leuwih ti sajam mah bisi repot jauh. Terakhir, kita manusia biasa Pak. Kita manusia biasa Bu, yakin loba salah jeung dosana, betul? Betul. Rek ustad, rek kiai, rek pejabat, rek abuya, kabeh ge boga dosa mah. Bener? Bener teu? Tapi cek Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'a rabbika. Ketika kamu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa tersebut jangan dijadikan alasan untuk kita tidak mau bertobat kepada Allah. Rek tobat ke Allah minder gara-gara dosa urang kahade. Lah emang isin rek amasin nage, isin rek ilu pangajian nage, rumah sakami mah tukang bobok, rumah sakami mah tukang tarok, rumah sakami mah jelema babalogot ku dosa. Isin rek amasin nage bisi tobat kami teu ditarima ku Allah. Awas tong kitu. Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liya'sika min usulil istiqamati ma'a rabbika. Ketika kamu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa tersebut jangan dijadikan alasan untuk kamu tidak mau bertobat kepada Allah. Rek tobat ke Allah minder gara-gara dosa urang, rek tobat ke Allah minder gara-gara masa lalu urang. Tong kitu. Masa lalu biarlah berlalu, marilah kita buka lembaran baru, betul? Betul. Siapa tahu di balik masa lalu buruk kita ternyata ada masa depan baik yang bisa menyelamatkan kita. Betul? Betul? Itu tong minder. Ustaz, dosa kami mah gede. Dosa kami mah gede. Ingat Bu, saat gede-gedena dosa orang leuwih gede keneh ampunan Allah. Andai kata dosa kita lebih besar daripada gunung, ingat ampunan Allah lebih besar daripada gunung. Andai kata dosa kita lebih luas daripada samudra, ingat ampunan Allah lebih luas daripada samudra. Andai kata dosa kita lebih banyak daripada batu di jalan, ingat ampunan Allah lebih banyak daripada batu di jalan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau bertobat kepada Allah. Sallallahu alaihi. Yang punten, lamun misalkan orang geus daek ngaji, urang geus daek ka majelis taklim, urang geus daek ibadah ka Allah, aya dulur urang, aya tatangga urang, aya baraya urang nu can daek ngaji, can daek ka majelis taklim. Ingat, tugas kita merangkul bukan memukul. Betul? Betul. Lamun aya dulur urang, aya baraya urang, can daek ngaji, can daek ka majelis taklim, can daek salat, can daek ibadah ka Allah. Ingat, tugas kita mengajak bukan mengejek. Betul? Betul. Tong dilalagakeun. Ima jalma tarina teu ka masjid haju ka masjid kalah ka dilalagakeun. Oi, paingan hujan gede, hari si eta ka masjid. Nek kadang ge balik deui si eta. Tong gitu tong dilalaga. Lamun aya nu karek naik datang ka pengajian rangkul ku urang dukung insya bawa ka majelis taklim supaya ngaji ka guru, supaya ngaji ka ustad anu jelas sanadna insya. Neangan guru cik abdi tadi ge kudu neangan anu jelas sanadna. Tong guru kana YouTube lamun urang can boga dadasar ilmu agama. Dan sebabna karena dina Google mah sadana can jelas, betul? Betul. Tapi lamun urang guru ka kiai di dieu insyaallah kiai di dieu magahan ilmu wudu, magahan praktek wudu, kiai di dieu bisa ilmu wudu ti guruna, guruna ti guruna deui, guruna ti guruna sampai nyambung ka Rasulullah. Betul? Betul. Doang abdi punten. Doang abdi belajar wudu ti guru abdi, abdi belajar ilmu wudu ti guru abdi belajar ilmu wudu ti saat ti Abah Soleh Muncang, Abah Soleh Muncang belajar wudu ti guruna nyaeta Mama Suhaimi Padarincang, Mama Suhaimi Padarincang belajar wudu ti guruna nyaeta Ayah Banjar belajar wudu ti guruna nyaeta Syekh Mama Bahrowi belajar wudu ti guruna nyaeta Mama Ciwudus belajar wudu ti guruna nyaeta ti Syekh Khalil Bangkalan Madura belajar wudu ti guruna Syekh Abu Bakar Syato belajar wudu ti guruna ti saat ti Syekh Nawawi Al-Bantani belajar wudu ti guruna nyaeta Syekh Zaini Dahlan. Makanya lamun orang dia belajar ilmu wudu ti kiai di dia anu sarana jelas insyaallah wudu urang di dia akur jeung Syekh Nawawi Al-Bantani insya. Mungkin sekian tausiah yang singkat dari saya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata atau kalimat yang salah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha'i wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.